aya sakadang kuya jeung sakadang monyet nugeula lila sobatan hiji mangsa. Sakadang monyet ngajak sakadang kuya ngala cabe di kebun patani. Harita cabe di kebun patani geus arasak jeung barem matak meureuy. Sakadang kuya urang ngala cabe yuk di kebun patani. Alim sakadang monyet masuk gandeng kata ditewak ku patani. Ih moal da cabena gagarasak jeung berem anu amis. Enya atuh hayu kuring ke kabita ari kitu mah. Satepina di kebun patani marena ngarasa kasima ku cabe nu eunceuy mejeunna alen. Marnehna rencencepan asupan ka kebun cabe nu tempatna teu pati jauh ti imah patani. Wah, loba pisan cabena. Haju sakadang kuya urang patik sing loba ulah tarik teuing sakadang monyet bisi kadengeun patani. Seuah lata-lata sakadang monyet gandeng sakadang monyet. Ditukangkeun imahna patani keur malaku bini kembang. Sabot kitu manehna ngadenga aya sora haliweuh ti kebon cabena. Patani geus curigaan pasti aya nu maok cabena. Asa aya sora ti kebon cabe kuring boa-boa aya nu rek ngabangsat mengabaw karawah. Barang nepi ka kebon patani ambek lantarna ninggali cabena keur dipetikan ku sakadang kuya jeung sakadang monyet. Henteu patani, ampun kabur. Rek naon manehna kebun kuring rek maon cabeha? Bakat kusieun sakadang monyet lumpang satarikna ninggalkeun sakadang kuya nu lempangna boyot. Rek kana maneh dipencit sia ku kuring. Sakadang monyet we tungguan kuring. Gancang carita sakadang kuya dikurung ku patani pikeun dipencit isuk-isukna tangtu bae sakadang kuya ngarasa sedih jeung nalasa katambah ambek nu kadang sakadang kuya nu geus ninggal manehna waktu kayoan ku patani. Duh Gusti teu nyangka sacongo buuk geuning kuring teh bakal pondok umur kabina maneh sakadang monyet. Keur kitu datang sakadang monyet si sakadang kuya begeudi dipikeun ngabodo nu geus talenggeus ningkana manehna. Sakadang kuya keur naon maneh di didinya pugu kuring teh rek dikawinkan ka bundak patani mani geus teu pisan. Baruk maneh teh arek dikawinkeun lain rek dipencit. Ih lain mun rek dipencit mah atuh ditodi teu geus paeh. Apa tadi kata saya? Atuh mun kitu mah kuring ge hayang urang hiliang atuh kuring nun di dinya teu bisa kita atuh ari tadi maneh ninggalkeun kuring lupata sasorangan. Nya hampura atuh da kuring teh rawas jadi we pohon matak ayeuna nyusul ka dieu ge nyasok atuh kari kitu mah dihampurangan samena bae. Sakadang monyet tuluy nganterkeun sakadang kuya ka sisi leuwih. Sanggeus kitu sakadang kuya ngarasa regeg lantaran geus bebas tina kurungan. Sakedeungkeun sakadang monyet balik deui ka imahna patani.
Sakadang monyet ngarasa guliga jeung teu geunah sare bakat ku bunga isuk-isukan rek dikawinkeun ka budak patani nu geulis teu. Isukna si sakadang monyet nempoan budak patani nu aya di buruan imah ti kajauhan teu lila patani jeung budak datang nyamperkeun kurung. Harnaha jadi monyetnya boj kaji Gusti keluarga padagangan gajah sato aba geuning eta mah lain kuya di dahar baruk teh dipancit kuring teh dasar sakadang kuya tuk ngadau. Anya nyai urang balikan ka sisi Lewi sugan moal datang di ka dieu urang piceun we ieu monyet teh basarikeun. Akhirna mah si sakadang monyet dibuang ka sisi leuwih. Si sakadang monyet oge rumasa naon sababna sakadang kuyang ngabohong ka manehna. Lantaran manehna geus ninggalkeun sakadang kuya di dina kaayan susah. Di leuwih sakadang monyet panggih jeung sakadang kuya manehna tuluy si hampura lantaran pada boga salah manehna hirup akur sayuan deui.